aya hiji jelema deuk ka kota bebeja ka guruna. Waalaikum ka mana sia deuk ka kota cenah. Ayo kok bebeja kula ngawa motor tapi teu boga STNK supaya aman ku polisi. Oh cek guruna ieu bae ye ye nya mun aya polisi ieu bikeun. Oh nun diasupkeun nya teu dideuleu deui langsung naik motor pede jasa ta muridna percaya ka kiaina kan. Ya Allah aya polisi sarua bae tapi lain polisi Kapolres di lain langsung nyana eureun atuh kumaha surat langsung dibikin ini kebenaran barang di dalam Majmu Syarif surat berusaha cek polisi ini mah Majmu Syarif cek lah ini di sini berbagai surat ada Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya lebih lengkap ini Pak, ini dari guru saya. Polisi bingung jadi dari kos kieu cakena. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin gue nya SIM nah. Barang di dalam fotona beda. Di dalam deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya Pak? Ini foto SIM sama wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem, harus punya pribadi. Wah yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi ya udah jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ya. Oh yang berangkat kana balik ditanya ku guru aku mah selamat guru. Nah iyalah guruna wali nyalametkeun membuat gerogi polisi tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap bahaya ya mata ulah sambarangan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat.